boga kebon barak kieu aduh. Kumaha maya gararing dari diperlakan kumaha dipacu acara rape lah. Aing duduk kitu ku aing nya. Duh euy. Hijinya aja. Barak kieu gitu. Duduk ku aing gitu. Udutnya euy aduh. Duduk ku aing Wih coba capek Ini aduh anjir eta negara kieu ye hati-hati euy ulah sok sembarangan ngadulukannya bisi kahuluan gitu euy. Balik heula nya balik kahuluan jiganya ye sana wadukannya nya euy aduh jika di pareman ye udah nelpon damkar euy nungguan kebon kaduluk sare heula aing ieu aduh nya ieu cibrak ke hujang-hujang geus beres ieu anu ngadulukan we sahanya aduh bahaya ye ku di pareman euy nelpon damkar gitunya aduh aing aduh. Alhamdulillah euy. Geus datang damkar euy si semprot ieu. Euy. Mantul. Geus datang damkar teh euy. Alhamdulillah euy. Padeum-padeum oge euy. Aduh, sahanya ngadurukan kieu goblok. Aduh, deka. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Aduh, berkat damkar api pun padam. Aduh, tapi sahaing ya. Penasaran aing euy. Penasaran saha ieu nya. Kuteangan ku aing kebotan gitu. Ingat euy. Jangan itu si koplok tuh nya. Wah, sambeurkeun ku aing Weh, koplok. Sia nya nu ngadulukan teh Sia pasti. Dulukan nyaon ya. Dulukan naon. Koplok sia. Kahuluan goblok sia bener wih kebun uing aja diduruk tapi nggak bahayakan koplok sia itu harodo aduh ampura geus padung can geus aing koplok dengan damkar sia sia mah kumaha sih kadulur-dulur bahaya hati-hatinya di harodok ieu mah ulah sok ngadurukan samarangan kudu tempat-tempat heula ulah loba nu gararingnya bisi picirah kaeun nya kitu nya nuhun tong hirap subscribe nya